Assalamualaikum. Sehat, Neng? Aduh, ya Allah. Terus di mana, Neng? Jauh. Wah, pakai helm poskon tuh. Ngeri teh ya. Teh mah, teh karak neuleuh ke dieu. Ih molek gue. Emang budak mana budak dia gitu? Oh, amang berarti ini makana ibu. Gitu. Neng, iya Neng, di dia sendiri aja apa? Kumaha? Kelihatannya Iya atuh sugan teh mah ada 10 orang gitu, atuh pan di ditu babaturan iya cara romblo mugo termasuk nu di dieu ya. Malu ama dideulekeun. emang punya malu. Atuh isin. Main ieu Neng ngomong-ngomong urang ngobrol be ieu can kenalan ieu. Kenalan heula. Mulus. Iya kenalan. Saha namina? Sunnah. Sunia. Agus Tommy. Kenalkeun. Barudak mah karnalkeun kabeh ieu. Goreng-goreng ge. Ayeun ieu Neng, hade teh ieu. Urang ieu abdi minta nomorna. Isin euy aing minta nomor ka Bikang wanian. Ade henteu. Boleh. Ketik. Ya. Ketik. Oh, geus. Geus ieu. Udah. Atur nuhun ieu Neng ya, atur nuhun pokona. Atur nuhun pisan ieu. Sama-sama. Neng aslina budak mana nih? Jauh. Pakai helm teu. Itu. Naik naon ka di pesawat, jet atau kapal. Mana kapal kecil kapal gitu tah. Yang pasti mah naik kendaraan. Segantian naik bitis gitu. Ya, aing si Neng mah. Anak sakit tuh Neng ieu, geulis panggil ama ieu. Nya. Impian aing roh, aing boga jodoh. Atur nuhun pisan be pokona mah ieu nya. Kayak ku di chat ieu, manggil lagi nya. Kayak ku urang di chat. Tenang, chat mah ge urang mah buar koneng. Palin kos tai teh. Pui be. Warna pink. Oge teh di chat warna pinknya. Bikang biasa warna pinknya ho. Iya dong. Ari urang mah teu apal sih, apal lagi warna koneng palin. Kayak ku urang di pink. Ngaranna Neng Suniahnya ho. Di pink geus asup. Udah. Kayak kabaran be urang pon-ponan. Nya bisik Neng teu ka dieu gitu pon-ponan. Lain ieu Neng teu nawaran eut kitu ieu. Jati koro ieu asa garing. Nih ada. Eta sia Masya Allah piraku bae aing diberi tawaran teu make gelas mah. Ditegot. Ditegot. Aing mah Neng. Pokoknya. Ieu Neng ieu ngemping tah naon ieu? Enggak. Boga ibu. Ada. Ya. Geus garing. Udah. Ada yang ngesadai geus garing mah. Wih. Kita ke HS nanti dia. Mana ketika Agus can datang beta. Aing nungguan datang ke HS ieu ku. Bangsat doang. Kan begitu tuh aing.
Itu nggak ada kain hidung nama curiga dia. Serangan doang hidung dia. Wih, jalan ke di Mokohai. Kalau makan biru. Hampura mang, hampura mang, cari minum. SSD po. Tak, cai lang gitu. Yang sihan ku si Neng. Po. Tuh, iya nage. Naon dia mah? Tape. Gagetuk. Tape mah. Gangder nggak bisa jadi naon deh. Diuk. SSD itu ditinggalkan ya. Oh iya, hanya iya. Ih, dia matinya ho aing keur pendek aing. Ya matinya ho aing keur. Ih, panggijing jodoh aing be ya. Si Neng. Oh, bintang nomornya. Di arana naon coba? Sayang. Lagi sayang lah ya. Wih. Oh tuh Neng, hadiah kan minang teh ya. Tuh, wih aing mah. Terus kayak gini nah. Keren, terus gerak minum. Bo. Dicician saya. Udah HS itu ditutir yo. Tadi. No. Coba sih ulang agak ganggu orang teh geus tangguhan teh itu tangguhan. Capek amat. Aing mah ngaganggu bae teh nyaho keur PDKT. Balik ke lagi. Balik ke ditu ka base camp ke kana ke. Nah, eta tadi baturan eta. Emang nanya. Iya tuh sudah teh mananya. Kasetnya. Enggak. Nah, biasa bae. Eta jomblo sabun eta. Ini mah doang ieu jomblo sarua bae. Jomblo sabun itu apa sih? Ih, eta mah urusan lalaki ulah yang nyaho. Ih, nyaho bae. Geus Saya kan pengen tahu. Tuh, geus searching di Mbah Google. Kuari mah zaman canggih cakolot baheula mah cenah ge zaman canggih kuari mah cenah. Tuh, geus Neng nya, mau bising pundung ieu batur urang ieu. Nya Neng nya. Kayak ieu orang ieu di chat di kabaran, di pon pokona mah. Kayak nya. Pakai. Nah, dah. Ih. Love you tuh pokona mah. Baliklah. Wah, pokona mah eta poe kudu beunang. Benangkeun. Love you tuh Neng ya, love you tuh. Balik.